Tapi karena teka petolan akal pikeun nyalametkeun diri na manehna sakedapan mah ngajega bangun anu moal ngorejak. Tapi barang pananajang Ki Jatun geus nyampek pisan sakolepat manehna ngalegot tina gerakan pelut ngaborengkal. Celok digigireun lawan sebrut karena ngirimkeun jurus nugar lemah rek ngahancak ke kemplong. Tapi gerakan Ki Jatun memang henteu kaneg lantaran ku dipangejatkeun leungeun anu tadi rek ngahancak genggerong ayeuna jadi ngaheat rek ngahancap pigelang. Karena jadi ngaranjug bari ngagentak narik deui leungeunna. Tapi leungeun Ki Jatun anu sabelah deui tetep ngahiuk di luhur ngarupakeun hiji bahaya anu rek ngancam sirah. Ku kituna taya deui pikeun karena manehna ngajaul ngajauhan Ki Jatun terus ngudag karena ngolebat ka gigir bari ngahantemkeun jurusna. Ki Jatun ringkat ngarempot des ayeuna mah pigelang leungeun karena kabunangan. Tapi kakalaku sakitu mah teu matak jadi naon-naon karena masih keneh kuat nahan anggur leungeunna anu kakara diteungeul teh ayeuna jadi terus nekuk mangrupa siku anu rek nyatok gado. Ki Jatun rikat mundur bari ngababuk siku lawan anu nyuruntul poos teu keuna kana sasaran sedengkeun leungeun anu sabelah deui rek ngagampleng kana beuheung. Tapi karena teu cileureun siku anu tadi teu kungsi hasil dipake nyatok gado sakilat jadi mekar des miheulaan neungeul pigelang leungeun nu jadi lawan. Des deui leungeun Ki Jatun nu rek ngagampleng kana beuheung ku karna geus bisa ditakis ku leungeun kencana nu antukna duanana pada mundur sababaraha lengkah. Pikeun nyeunghap jeung nyusun kakuatan Aki Mursid nu harita maksakeun bijil katepos bari awakna dibaguded teu wudu gegebegan oge sok sieun nu jadi incuna teu kuat ngayonan pangawasan Ki Jatun. Red Kawidarma gigireun temong pereupna mani geus buleud-buleud bae kawasna geus hayang gajleng bae asup ka pakalangan. Red Kaki Madraup jeung Ki Obing ieu mah duanana oge marurungkut di eusi ka paur jeung ka sieun sanajan teu bisa sidik kana riuk beungeutna tapi tetela bisa dititenan gerak-gerikna Ki Madraup jeung Ki Obing mah. Red deui Aki Mursid ka tengah pakalangan temong nu padungdung geus ngamimitian deui. Ki Jatun dina huak hiukna ngirimkeun paranajang estuning pika paureunaker sedang karena loba cung cacing cetna pikeun nyalametkeun dirina jelas ku Aki Mursid bisa katiten yen incuna teh eleh pangalaman. Sanajan dina pangartina mah teu bisa katitih ngan aya hal-hal anu matak nguntungkeun pikeun karna nyaeta boga leuwih dina tanaga puguh manehanana mah masih keneh buta tulang buta daging kuat ka tulang-tulangna. Rasakeun sia kurang ajar. Sebrut teh Ki Jatun raja ngadiuskeun pereupna. Baeu Ki Jatun. Hayo urang teruskeun urang tarung ye. Heup iya. Ngoak pisan kurang ajar sia. Heup iya. Ki Jatun raja ngadiuskeun pereupna anu memang pika paureun anu nempokeun. Kulebat karena kagigir. Terus ngayakeun para rajang lantaran kumanehna geus kaijir yen lawana bakal terus malik pikeun ngayakeun panarajang susulan. Tah dina Ki Jatun rek malik sakilat karena ngolebat deui kana lolongkrang anu papalimpang jeung gerak badana. Dan taparah deui sabrut bae manehna ngirimkeun ramo-ramona anu keker ngabeusi bubuhan asa latihan. Tapi teu kira-kira karena ngaranjugna lantaran kudu disangka pisan gerakan Ki Jatun kacedah kesitna seolah-olah anu geus ngarti ti samemehna yen nu jadi lawan bakal ngalakukeun hiji gerak tipu sanajan badana tacan sapinuhna malik deui nyang hareup kanu jadi lawan. Tapi gerakan leungeunna geus hasil newak ramo-ramo karna anu rek sabres-breseueun ngagunakeun gerakan calali noktrok. Bareng jeung malikna awak sagemblengna nyang hareup ka karna leungeun kencana ngadius notok dada anu akibatna hebat oge. Da eta we anu keur narempokeun iwal ti Aki Mursid kabeh oge ngagero lantaran mireungeuh badan karna nepi ka meceleng ka tukang sababaraha jungkelan. Rasakeun kurang ajar setan di sia. Hap iya. Hup 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 hup. Aduh. Hudang karena ulah gogoleran kawas budak detik Delesia, ha? Hudang. Ki
Ki Jatun nyorowok bari dibarengan kunya kakak namata kukurayan bulu punuk atuh harita teh. Tapi ngadadak Ki Jatun eureun ngagak-gakna lantaran disangka mah musuhna teh moal waka bisa hudang deui, tapi karena anu memang ngabogaan daya kakuatan anu teu bisa dikira-kirakeun kuno sejen. Henteu memenitan manehna geus ngacereg-jeg hudang deui. Tacan oge Ki Jatun leungit kakagetna karena anu ayeuna geus nekat pikeun ancur-ancuran sakilat karena nyebutna raja ngagunakeun gerakan si pacat nyawa. Hiuk rasakeun kurang ajar Jatun. Hop hiat tuh leungeun kencana nungkup sirah Ki Jatun. Rasakeun ieu pecat nyawa. Hop hiat beres ramok-ramokna karna dina gerakan celalinok trok ayeuna mah teu bisa dihalang-halang deui amples kana beuheungna Ki Jatun. Tolong Pak Guru. Ki Jatun akhirna mah ngalungsar teu beda tiban musan. Sedang tina sungut sarta beuheungna ngalai merebay ketih ngabeuleugeudeur beureum harita teh. Dasar Ki Jatun masih keneh hejo lalakon ramai carita. Cenekna masih keneh dipanjangkeun umur. Ku sareat mah manehna pilaku make bisa menyat deui nilik bukti nyawang nyatana harita. Badana geus ngajapapang mani getih. Memang kitu ilaharna manusia mah. Dina ngijirna sagala-gala teh henteu bisa leupas tina hukum syariat. Malah sok aya anu kaleuwihan teuing ngukuhanana. Saolah-olah kayakinanana teh samata-mata dumasar kana jalan pikiranana sebang-sebangan anu ngan saukur ka tepi ku ati kahontal ku akalna nu disaluyukeun jeung panenjo lahiriahna. Ceuk panenjo lahir Ki Jatun teh moal bisa menyat deui memang kitu kanyataanana. Guru bukti anu sidik mudag nyata anu natrat Ki Jatun harita geus sakitu kaayaanana. Ngajapapa ngalungsar bari mani getih. Tapi puguh pati hirupna Ki Jatun lain ditangtukeun ku manusia, lain ditangtukeun ku karna. Nu harita jadi lawana malah dirina sorangan oge teu bisa nangtukeun kudu kumaha carana pikeun ngukuhan nyawana. Paribasa umur gagaduhan nyawa sasampayan hirup ngan darma rumingkang. Saperti kaayanana harita Ki Jatun anu memang tacan nepi kana janji tacan nincak kana uga. Manehna kudu perlaya nyawa ninggalkeun raga badagna lantaran ku puput umur. Harita Ki Jatun ngulisik sinelir marunda. Manehna harita ngulisik sinelir maruta manda. Katiup ku angin leutik katebak ku angin hanap. Cunduk bayu datang asma nu akhirna ngajangelek. Cunduk bayu datang atma nu akhirna ngajangelek hudang deui. Paribasa hirup deui pulih deui. Kumpul deui pangacianana sok sanajan kaayaan badana masih keneh bobolot ku getih. Tapi pikeun terus ngalawan deui manehna geus taya untupan. Ukurna teu sakedeung ka karna anu harita masih keneh ngajegah hareupeunana. Tetep Ki Jatun anu ngandung maksud yen manehna moal waka serah bongkokan kalawan bari teu ngaluarkeun ucap sakecap manehna ngacorelat kanu poek satuluyna ngereles teu temong deui Ki Jatun teh. Nu kari ukur pada molohok bengong mireungeuh petalakuna Ki Jatun anu dianggapna luar biasa hebatna, teu as hatena teguh karepna
jeung tinimangan daek Subarahmah kalah ka ngecat bari mawa badana anu geus ruksak anu dina datangna deui teh engke geus tangtu manehna bakal neruskeun deui hancana bakal neruskeun deui hancana anu ayeuna kapaksa ditunda lantaran manehanana ngaranapan eleh jajaten katutuwesen nu akhirna teu bisa ngalaksanakeun pamaksudanana. Geus kitu mah atuh sarerea arasup ka jero imah. Aki Mursid henteu langsung asup ka pangkeng manehna anggur gek diuk di tengah imah. Nya kitu deui karna Widarma katut Ki Madraub sarta Ki Obing yang hareup ka Aki Mursid sila kekep bari taya anu lemek taya anu nyarek kabeh-kabeh keur pada ngadago naon-naon anu bakal diomongkeun ku Aki Mursid waktu harita. Barudak Ki Raup Ki Obing kasaksinya ku sarerea kitu tah karepna Ki Jatun mah teu bisa dionget-onget barudak. Wedalna maksud teu beda ti benteng wajah teu asna hatena alah batan batu karang anu pikeun aki mah. Nana jadi bingung tetimu susah teu bisa kumaha kudu ngarengsekeunana ieu teh jalan rapih teu kapanggih jalan akur sasat buntu tibentur kana karepna Ki Jatun anu murugul. Jadi menurutkeun kahayang manehanana mah tetep we kudu direngsekeunana ku jalan anggeus-anggeusan. Di antara aki jeung manehanana teh salasa urang kudu aya anu ngalungsar jadi manusan alias jadi babatang nyawa ninggalkeun raga. Bukti tadi sakitu manehanana geus yakin bisa dirubuhkeun. Manehna kalah ka ngejat mabur ieu teh ngan Bung Hardi yen isuk jaganing pageto manehna pinasti bakal ngurunyung deui. Nya sawios atuh aki bawiraos abdi mah teu kedah teuing janten emutan kumargi kitu kapalaena dina sumpingna deui pasti ku abdi bakal dising hareupan aki. Ih nana nyang hareupanana mah teu matak jadi pikiran teu matak bingung ngalakonanana paling-paling oge lamun lain aki nyatang tu manehna nu ngalakonan bobor karahayuan. Tapi nu teu boleh jadi pikiran teh akibatna jalu datang tu ieu teh bakal jadi rahmat kamale katurunan. Mun aki anu binasa pasti hidup moal cicingeun. Ayeuna oge tacan naon-naon geuning hidup geus kababawa ieu teh. Cenah lamun teh mah Ki Jatun nu ngalakonan apes kana dirina ngababatang. Nya kitu keneh pasti anak turunanana tangtu bakal ngabalitungkeun naon-naon anu geus karanapan kudu jadi kolotna. Anu hal ieu teh akhirna jadi timbul ayana musuh tuturunan anu moal aya halodo panyadapanana ieu. Lir ibarat gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepian. Moal aya angeusna moal aya tungtungna lamun seug kabuktian nepi ka dinya. Kitu jalu. Aki teh nanggung dosa nu lain saeutik-saeutik. Sasatna aki hirup di dunya ieu jadi inung rurusuh bibit rurujit. Nu mamalakna diwariskeun ka anak jeung incu. Paribasa kolot anu boga gawe anak incu tuturunan anu katempuhanana. Tah ieu nana nu teu boleh jadi pikiran aki teh. Sumuhun. Lajeng kumaha aki? Mangka-mangka jalwu
manusia hirup teu bisa aing-aingan sosoranganan, tapi kudu campur gaul babarengan dina harti silih simbeuh pangabutuh ngawujud silih tulungan. Anu antukna bakal timbul hubungan akrab sasama hirup, ngawujud silaturahim nu dipiridho ku Pangeran anu Maha Kawasa. Kumaha pentingna hubungan silaturahim? Geus natrat aya rengkona dina kitabullah Al-Qur'an. Apa nyebutkeun dina kitab Al-Qur'an? Manusia tangtu bakal rugi kajaba manusia anu tetep ngamumule hubungan hadena jeung Gusti Allah katut sasama manusia, alias hablum minallah oge hablum minanas. Kungsi ti heula-nana kapan ku aki oge geus diebrehkeun dina pancadharma. Nu ti antarana nerangkeun dharma baktina manusia ka babada manusia deui. Heug ayeuna ku aki urang sabit deui lantaran ieu teh aya patulak patarina jeung hubungan silaturahim perlu kudu bener-bener dilenyepanana. Sumuhun mangga lajengkeun ki. Samohon laras lajengkeun ki. Mangga ki lajengkeun ki. Kieu ieu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos nyaurkeun, pokona iman teh nyaeta ngaku yen teu aya deui pangeran lian ti Gusti Allah, sedangkeun tungtung tina sekesererna iman teh nyaeta nyingkahkeun naon-naon di jalan anu sakira matak ngabahayakeun ka manusia. Ta eta tungtungna iman teh, sekesererna iman teh ningkahkeun naon-naon di jalan nu sakira matak ngabahayakeun ka manusia atawa nu liana. Upama urang nyingkahkeun sarata miceun cucuk ti jajalaneun, eta teh kaasup iman ka Pangeran. Sarta geus kaasup hiji amal anu hade, hartina geus digolongkeun sabage babakti ka Pangeran sarta ka papada manusia. Geura sok pikiranku sarerea, saupama hiji cucuk nu sanajan sakumaha leutikna geus diwajibkeun supaya dipiceun ti jajalaneun lantaran bisi aya matakna nu ngabahayakeun pikeun anu ngaliwat. Geus komo atuh sagala cucuk-cucuk anu matak nyuga kana hate manusia, boh nu mangrupa caritaan, boh anu mangrupa kalakuan, tangtu sakuduna gancang-gancang dipiceun sarta dijauhkeun eta teh. Mada kade pepeujeun akinya kasarerea dina ucap-ucapan, dina patekadan, dina lalampahan, sariring dumadi salengkak saparipolah urang kade ulah sok heureuy teu puguh anu balukarna pinyerieun batur, lamun kira-kirana teu bisa heureuy teu bisa banyol anu sifatna ngajarikeun hate batur mending jempe cek aki mah. Jempe teh adalah emas pan kitu cek paribasa teh mah. Geda urang teruskeun perkara cucuk. Sing saha jalma anu mireng hiji cucuk di jalan tapi teu daek miceun sarta nyingkahkeun, ari heg teh aya anu ngaliwat nepi ka kacugakna, tah si jalma anu mireungna tadi sarua bae jeung manehanana teh nu nyilakakeunana kalawan dihaja. Kitu tah perluna urang kudu ngamumule hubungan silaturahim tadi jeung papada manusia. Teu bisa jeung sanagara atuh jeung sadesa. Sakurang-kurangna jeung salamur mah kudu
minangka tatangga anu pangdeketna. Kapan mun seug aya naon-naon teh samemehna jeung nu jauh jeung dulur jeung saha tang tu dina silih kumahaan teh jeung tatangga heula jeung nu deukeut heula. Paingan Gusti Nabi dina amanatna nyaurkeun sing saha anu ngaku iman ka Allah sarta kana poe kiamat mangka teu meunang nganyerikeun ka tatanggana. Jelas teu kudu dibantah deui yen kangaranan jalma iman mah sama sakali dilarang papaseaan geuningan. Komo upama seug make terus memusuhan ngundak-ngundak sarta boga maksud pikeun ngarah pati eta teh dilaknat ku Allah apa. Urang lamun dibere kamampuhan dibere bisa mun teh mah ngawawa dia nu lain urang ulah umagung gede hulu tapi urang dibere ilmu teh lain pikeun ngaminteran batur anu bodoh tapi urang kudu bisa nulungan nyaangan kanu poekeun. Tapi urang oge ulah sabalikna bisa we nyaangan ka batur aya dari sorangan poekeun ulah ilmu ajugkan aya lampu ajug baheula mah aya pan lampu tempel lampu ajug ari ka urang ka kabeh bisa nyaangan manehna sorangan poek tah ilmu nu kitu teh ilmu lampu ajug ngaranna. Ulah kitu urang mah memeh nyaangan ka batur kudu bisa heula nyaangan diri sorangan. Memeh masean batur ngajadikeun hate batur sok atuh rabah heula rasa diri sorangan. Da bahasa mah teu meuli atuh. Ulah ieu mah ari ka manusia pedah ka sobat dalit nyebut teh ngaran sasatoan manggil teh ari ka sato tibalik dipupujuhkeun pan kitu lolobana ayeuna mah tah kitu jalu aki ayeuna dina nyang hareupan Ki Jatun teh lain di ngarasa bingungna ieu teh lantaran ari aki mah keukeuh hayang akur jeung manehanana malah geus aya sababaraha kalina aki minta dihampuda ka manehanana tapi buktina manehna tetep murugul nurutkeun nafsu amarahna. Keukeuh manehna hayang ngalapati lamun kalaksanakeun aki nepi ka ngajolorna nang karak baeud tangtu kakara ngarasa tentrem sarta puas hatena. Kitu tah Ki Jatun teh. Jeb aki mursid eureun nyaritakna sakur anu ngadengekeun kabeh jempling teu beda 3 angka tincak iwal tinu kadenge teh napas-napasna nu ting rarahuh kadengena semu berat karena sorangan terus ngabedeb teu wanieun ngebrehkeun kreteg hatena. Memang kahayang namah jeplak-jeplak we manehna nyarita yen lamun keukeuh Ki Jatun ngajak riributan ku manehna pasti bakal disanghareupan sanajan kudu kumaha oge akibatna. Tapi manehna teu bisa pok berat karasana teu beda tinu heuras leta. Da geus tangtu aki mursid moal nyatujuan sapinuhna. Ulah-ulah matak jadi raheut kana hatena. Lantaran ari tujuan aki namah lain kadinya loyogna kahayangna sagala riributan teh kudu disingkahan. Memang tekinten sae nasun tujuan bapak mah. Tungtung Ki Madraub ngaluarkeun pamanggihna. Namung kumaha Ki Raub? Namung babiraos abdi pangemut abdi rada sasah bade ngawujudna upami dongkapna mung ti sakit mun upami dongkapna mung ti sapihak
Bapak kagungan manah nu sakitu saena namung pajatun masa wangsulna. Kana tang tos ributan teh sesah pisan di singlarna sun. Nya ieu pisan nu ngabingungkeun kuring teh Raup ieu teh. Dupi sangem abdi mah datos kantenan pajatun kitu kapalaina atuh Aki. Upami urang kedah ngalehan maneh mah nya urang nu bakal cilaka. Teu kantenan kitu Aki rupina mah. Karena nemrong harita teh. Karena ari heuras rek dilawan ku heuras mah nyasat kudu dipake bingung atuh. Ieu mah ulah nepi ka dinya. Nana maksud Aki teh. Lantaran dihenteu-henteu oge dina urusan ieu teh Aki pribadi anu jadi emeh hideungna ieu teh. Hah? Aki Mursid bari teu pageuh kanu jadi incu. Ku ngadenge tekadna geus gede hate malah kapan sanyana mah pangna manehna hayang ngukut incuna teh nya ieu pisan nu jadi marga lantaranana. Tapi lain rek sina makalangan dijieun saperti kadoma aduh atuh. Nu dimaksud mah supaya bisa meruhkeun Ki Jatun ulah nepi ka kateterusan ngamusuhna. Ngadenge caritaan Aki na kitu karna teu nemal deui. Hatena jadi bingung lain memeueusan lantaran mikirkeun patekadanana anu jadi Aki jeung Ki Jatun teh sasatna patongong-tongong patoja iah pamaksudan. Nu sejen atuhnya kitu keneh pada ngabaredeb sarua pada bingung bakuna mah teu werat ngutarakeun pamanggihna. Sanajan ari jero-jeroanana mah boh Ki Madraup boh Ki Obing memang loyog kana pamadeganana karna ngan teu wani pok lantaran heurin kuleta. Urang tuna heula obrolan Ki Mursid jeung anu lainna. Urang nyaritakeun Ki Jatun. Ari Ki Jatun barang manehna ngejati buruan imahan Aki Mursid bari ngaranapan tatu anu lain enteng-enteng manehna terus bae ngabeng beos bari dipapah ku Darwita maksudna rek terus balik ka imahna. Diteang kadinya nama Ki Jatun teh memang kacida kuatna. Manehna masih keneh bisa lempang sanajan bari rumanggieung muntang ka muridna. Tatu nu mol-molan dina beuheungna teh geus teu dijieun deui nyeri lantaran kalipudan ku rasa nyeri anu nyangkaruk dina hatena nu karasana leuwih-leuwih nyeri peurih ari ras mikiran dirina nepi ka ngalakon rubuh ku budak satepak cacakan lamun dilakukeunana ku Aki Mursid kawasna moal kacida teu nyeri peurihna saperti harita. Datang ka imahna sanggeus diubar aber ku Darwita manehna lain terus sare pikeun ngareureuhkeun ka capek sarta ka nyerina. Tapi ieu mah kalah cineluk di tengah imah. Memang ka nyeri dina badana mah geus teu dirasa. Ayeuna anu keur digugulung teh ka nyeri nu ngagaris dina hatena mangrupa raheut anu gudawang. Lantaran kekeh manehna ngarasa teu tarima nepi ka ngalakon ragrag mutlak kusahanapeun. Tada teuing kumaha piwilangeunana da geus tangtu bakal kasura ka balarea jadi catur salalemur jadi carita sadesa yen manehna anu geus kaceluk jago garung teh ngalakon ragrag ku budak anu sasatna bau jari ngao keneh. Buguh ge ijiran nafsu mah nu memangna di dada sasaran ku panenjok lahir nya moal teu kitu pikiranna Ki Jatun. Nah dirina make eleh ku pantara karna budak satepak nu tacan sakumaha pangalamanana. Manehna sama sakali poho yen manusia mah taya anu unggul. Nu unggul mah nganjat anu ngan hiji-hijina nyaeta kholikul alam alias sang holik teh ya. Tapi teu kitu. Pikiranna Ki Jatun terus kalangsu nu antukna manehna teu pisan sare sakerjep-kerjep acan buahna tina ka nyeri hatena nu dirasa-rasa beuki ting ceretit
teu bisa dibangbalerkeun akhirna nimbulkeun kaputusan manehna rek ngaplecet deui kanu jadi guruna nu mangkuk di Jampang Kulon. Ngong kadenge hayam kongkorongok sakali Ki Jatun nu harita hatena geus gilik ngagentak manehna dangdan gesat gesut ngageingkeun Darwita anu dina peuting harita ngabaturan di imahna sakalian rek dibawa pikeun pibatureun di jalan. Sanajan bari teu ngarti kana maksud nu jadi guruna Darwita teu ngalobakeun barang tanya sanggeus dihayukeun curut manehna turun ti imahna nuturkeun Ki Jatun. Sanggeus ngonci heula panto bral bae guru jeung murid teh arinit tinang karuka mapai-mapai jalan jajahan anu ngabulung-bung masih keneh dibungkus ku poekna peuting. Dicaangan ku cahaya bulan anu rejem-rejem nu rek surup kasubuhnakeun sedengkeun bentang-bentang tingkaretip di luhur langit teu beda tinu ngiceupan mere isarah nu dieusi pangboboling kadua insan nu harita keur lumaku yen hirup teh ulah kadalon-dalon murugul ngalajur nafsu anu mata kaduhung tungtungna badan anu bakal katempuhan. Cag urang tunda kaayaan Ki Jatun jeung muridna nyaeta Darwita anu keur nuju ka ujung kulon. Nah eta maksudna rek nepungan nu jadi guruna. Urang nyaritakeun kaayaan Surya jeung Nyi Ipah Saripah anu ti heula teh ngejati dungus cilik. Surya jeung Nyi Ipah nu ti heula ngejati dungus cilik lantaran manehna geus boga rasa bakal kapletik gin dipikirna bakal katohyan belang bayahna sasat neuneun piheuleut nunda picola nyieun bibit ngabengkahkeun antara Pasundi jeung Karna. Oge sanggeus manehna tetela teu mampu ngalawanan Karna nu harita nyusul-nyusul maranehanana kebat tumampah sejamulang deui ka ujung kulon tayalian maksudna rek bebeja ka Bah Jagur. Yen lakon gawena pikeun males kanyeri ka Gumilar teh teu bisa dilaksanakeun malah manehanana meh-mehan ngalaman bobor karahayuan. Sadatang datangna ka lemurna mun Ipah terus balik ka imahna pikeun bebeja ka bapana nyaeta Mang Jamian. Surya atuh muru ka imahna rek laporan kanu jadi bapana ku saangkaan mah bapana teh moal ngamek harita teh. Paling-paling upah ngapeh lantaran manehna nyaritakeun anu karana panana meh-mehan puput umur ngalawanan Gumilar. Tapi hal ieu teh estuning sulaya tina panyangka. Barang tamat Surya ngadongengkeun lalampahanana sajroning aya di Garut. Anak kawawak teh Bah Jagur ngamek sarta nyarekan lak-lak dasar bebeakan beak bersih dikoredaskeun. Surya diesek-esekkeun disebutkeun teu boga pisan panarima diperih pati sakitu oge nepi ka teu metu ngalaksanakeunana. Kalah kajangje bae kawas anu heueuh ari buktina gedebul malulu teu beunang dicekel omonganana. Abah, ari teu kiat kumaha atuh Abah? Sanes teu ngestokeun abdi teh ieu teh. Tapi da teu kiat atuh Bah. Surya nemalan bari ngaharu. Hatena perih lain dikieuna narima panyarekan teu nu jadi bapa nu dianggapna ku manehanana asa kacida teuing kawas lain ka anakna bae. Ya, polongo amat dia siha. Mustahil make teu kuat lamun bener mah maneh ngalawanana ha. Naon kabacusa si Gumilar deuleu? Babi buntung deuleu sia. Polongo amat dia. Omo ayeuna mah manehanana teh geus kolot. Dasar maneh we nu bodoh biko. Percuma maneh diwarah ku aing deh. Diwarah diajar. Sarta di memenan diurus ti leutik ari ayeuna geus jebrog teu bisa mulang tarima kanu jadi kolot. Dasar babi sia. Hah? Dasar manehna mah lain kawasna bae bakating ku kacida amakna meh bae Bah Jagur dibolosong omong rek nyebutkeun yen Surya teh sanyana mah lain anakna pribadi. Laras tos sepuhna mah Abah.
Namung tetela manehna teh sanes pantrak-pantrakeun geuningan salajan ilmu panemu paparinti abah teh teu mampu dianggo naningan jajatan manehanana. Surya maksudna mah ngabela diri ngarasa teu ngeunah sakitu dicecelehna kudu jadi bapa anu sikepna taya pisan hampurana kanu jadi anak teh. Kumaha? Lucu goblok sia. Ngadon ngagul-ngagulkeun nu jadi musuh. Lain mikir maneh teh Surya. Tuh gablek kekenyos pisan sia kurang ajar. Percoma aing make ngaran nu jadi kolot. Tapi buktina kalah ka ngerakeun wungkul sia kurang ajar. Sanes ngagulkeun musuh abah. Namung da kabuktosanna kitu, gandeng sia Surya goblok teh sia. Hah? Gandeng. Ya. Pinter ngomong mamani nemal-nemal baik ka kolot teh, ha? Ya, Surya. Lamun bener dia rek bebela kanu jadi kolot, teu perlu mantog ka dieu. Tapi gunakeun otak teh sing bener, heg usahakeun kumaha cara-carana sangkan si Gumilar bisa binasa deuleu sia. Mun kami mah jadi maneh leuwih hade modar jeung tinimangan balik kalawan teu hasil. Ngarti sia kurang ajar Surya, ha? Bah. Bah. Aduh. Tong nyiduhan atau apa? Geuleuh sia. Leuwih ti ka asu aing mah ningali anak ningali sia teh yeuh, ha? Surya ayeuna mah teu daek kenemal deui manehna jongjon ngahruk. Bari ngarasakeun ka peurih hatena, kakara saumurna dicarekan kuno jadi bapa mani bebeakan kitu kawas lain ka anakna wae atuh. Kumaha kahar teh henteu Surya, ha? Kahar di kurang ajar sia. Bah Jagur nanya deui barang mireungeuh anakna kalah ka tetep tungkul teh. Kahartos kumaha abah? Ari Surya kalah malik nanya memang bener manehna teh teu ngarti meungeus-meungeus acan, teu kaharti kumaha maksudna. Lantaran ari dianggapna kumanehanana mah bapana teh bet siga anu nitah paeh teu puguh atuh. La ilaha illallah. Duh, bener biko maneh teh Surya bodoh sia. Goblok kabina-bina sia mah. Gunakeun otak sia wedus. Duh. Geus ketrot deui atuh abah. Geuleuh sia aing mah. Gunakeun otak teh tah polo teh gunakeun lain polongo. Bodoh biko. Teangan jalana sangkan si Gumilar bisa dialapatina deuleu. Dilawanan terang-terangan teu mampu matak naon dibongohan atuh. Ngarti ayeuna mah Surya yeuh, ha? Bah Jagur nyarita nak mani teu sirikna ditompokeun kana celina Surya hayang puas meureunan. Tuh, ngartos atuh. Ngartos. Sanggup maneh ayeuna ini deui. Sanggup teu, ha? Surya teu nemalan bingung pijawabeunana. Lantaran manehna geus taya kasanggupan, komo ayeuna mah sasat geus rentul ku musuh. Pikeun hareupan Gumilar mah masih keneh bisa susurumputan lantaran manehanana tacan apaleun bener-bener kana rupana. Tapi karena anu ayeuna geus kanyahoan tingkat pangabisana oge sasat geus jadi musuhna. Piraku rek cicingeun lamun manehna temong kalangkang kolongkong di ka daerah Gadog atawa ka Cicapar. Kumaha Surya? Sanggup keneh atawa henteu? Bloon sia. Sanggup henteu, ha? Teu naon? Teu sangem abah. Surya maksakeun ngajawab. Kumaha? Dedengian teu sanggup kurang ajar. Kurang ajar sia. Polongo amat dia sih, ha? Belegug polongo amat. Mending modar sia mah deuleuh sia, ha? Bah Jagur maning desek. Bari desek-desek bae nanyana teh. Beungeutna anu memang geus beureum ayeuna beuki mah asak bae barang manehna ngadenge jawaban Surya kitu teh. Sanggup henteu, ha? Sakali teu sangem abah. Kajabi upami disarengan ku abah.
nyasat minta tulung ke anak dulu ari aing kudu mantog sorangan mah rek ini sia moal ha rek ini sia moal rek ini teu ha rek ini teu ha Bah Jagur ayeuna mah bener-bener amarahna geus nepi kana puncakna teu sangem abah ari kedah sorangan mah bah ulah boro-boro abdi kapan abah oge tos kabuktian teu kuat naon sia gampang sia mimire teh wani sia nyarita kitu ka aing goblok sia bakating ku geus teu kaampeuh tanta pernah deingan gampleng bae leungeun kengkong Bah Jagur teh ngahanca kana punukna Surya tenggel-tenggel nafsu puguh we Surya teh mani ti kusruk nyuuh di hareupeunana kurang-kurang nahana mah hanteu jigana umur Surya teh ngan semut eta aduh ampun abah ampun bah kurang ajar setan sia hap hiat dah kurang ajar setan ya ampun abah ampun abah ulah dikieu-kieu abah abah setan alas teh sia Surya sasambat bari maksakeun ngaranna ngarawu dampal suku Bah Jagur sanggup atuh sia teh ini teh ha sanggup sia ini teh ha sanggup sia atuh ha bari Bah Jagur ngagerewek kana punuk Surya harita teh teu sangem abah ari kedah nyorangan mah abah teu sangem abah teu sangem abah teu sanggup sia digaplok sia ku aing deui ha awas rasakeun Surya hap Surya tetep nyuuh ngabaseuhan suku bapana ku Cimata anu terus murubut ngabarengan sorana anu pegat-pegat abah teu sanggup abah teu sanggup sorangan mah bah halon mewek sia kurang ajar kawasan lalaki wae sia abah yo